Indonesia emang kumaha gitu muludan terus we rajaban terus we iman geus aya ketika Al-Qur'an dicaci maki berangkat ka jeung kumaha ini aki-aki nu paeh teh kapan aki-aki eta mah nu teu wajar demo panggilan perang panggilanana ge geus lain panggilan demo perang dak nya perangnya henteu sebenarnya mah aju di ditu lagi nyawa boga kekebalan aja henteu penting berangkat we geus kitu eta teh panggilan iman mah kos kitu hese ulah coba-coba di Indonesia ulah coba ge hinakeun deui Al-Qur'an bejad usianana eta teh kudu aya naon asal dihinakeun berangkat sorangan make mobil nu bensinan sorangan make calanan teu dipakean ku batur sorangan ya Allah ya Rabbi nah lamun urang ngadenge ti Tasikmalaya ti Ciamis lah lempang atuh sabenerna mah ti Pandeglang ti Serang lempang lobangan teu diberitakeun beja deukeut atuh komo di dieu mah di Tangerang dulu lempang ka Jakarta atuh ambalaya dan ngahiji nu deuk dagang anu deuk demo ngahiji perang nu mantap teu make bandera nya nama teu diberitakeun Tasikmalaya nu jelas panggilan iman mah hese kajian kumaha ge nah lamun geus panggilan iman bos kos ieu ku ari ngaji emang ngaji teu berkorban duit berkorban segala pokona mah aya nu balikna ge berkorban meuli baju deui eta kan ngaranna berkorban eta aya pang aya nu mere duit eueuh aya nu nyita panggilan iman resep sugan bae cek nyana aing paeh di pengajian bobo wara rela jasa berarti eta rela jasa nah inya Allah babarengan jeung para mukminin ketika Allah babarengan jeung mukmin kasieun saha nu dihareupan kasieun japaeh ge bareng jeung Allah dihareupan ku urang polisi sapira polisi sarua jeung ngahareupan kutil cek walimah nanaonan sok jeung saha deui Tito lawan Tito saha deui leuwih ti Tito saha saluhureun Tito saluhureun ti Jokowi mah presiden sia mah aing bodoh dibawa bodoh ku sia eueuh kasieun eueuh tah contohna eta Habib Rizik eueuh kasieun dia jarbat paeh aja teh sabilillah geus dikorban diwakafkeun awak jeung Allah guys pokona beres guys urang mah wakaf tanah ge cokot deui boro-boro nyawa ieu mah keur carita gagahna henteu nyaritakeun leumpangna politik teu nyaho ieu keur carita gagahna di negara urang aya nu gagah geus setitik sakitu aya keneh nu sejen gegara can mararuncul atuh aya nu kuari tararapa keneh di Gunung Karang emang teu gagah ujianana ditunjuk doang kunyana kaluar seuneu urang ulah nanaon kamari ieu urang di zaman kitu peperangan Belanda urang teh gagah teh ku perang bisa hebat teh Indonesia teh ku perang lawan Belanda melawan Inggris melawan Cina dengan berbagai cara perang kabelah dieuna terus keenakan karena merdeka diisi dengan keterlenaan dunia kuari diinjak-injak deui urang perpolitikan batur nu ngendalikeun perekonomian batur nu ngendalikeun kuari mah Indomaret Alfamart geus datang ka hareupeun imah urang ka lembur-lembur geus didominasi kunyana persatu barangna untuk kepentingan Yahudi untuk kepentingan Nasrani urang nu belanjana selalu demikian nu boga pabriknya rana kabeh perekonomian nyana anu ngadominasi budaya gitu kan Islam hanya dibicarakan atuh kekuatan jeung Ahok kabeh sumuhun dauh ngangkat ka Ahok tetapi maha kawasa Allah nyiptakeun Habib Rizik jangpi lawaneunana drek melalui Habib Rizik kadeuleu ku urang sinar Islam
katembong ku urang mah ulah deuleu politik deulanan perangna gagahna bari katembong jelema di mana-mana saha nu ngondangan atuh hayang ka Jakarta kabeh saha nu atuh jadi tahanan polsek nahanan unggal kecamatan capeun jana jangan bahkan aya anu dijanjikeun kalau di kecamatan itu tidak ada yang berangkat naik pangkat coba eta teu kira-kira kapan tetapi jelema ngoloson berangkat teu dideuleu nang sahanita jadi larang ku polisi berangkat kabeh sakitu ke dilarangan tapi piluh Jakarta gerak Allah encan perang urang geus semangat bae masyaallah jah ieu aya nu aya benggerak nama kabeh aja lamun diperangkeun atuh urang Indonesia mah boro-boro eta awewe ge diperangkeun ku cenah. Neng tenang neng. Masih kena aya kakak tenang neng. Padahal mah leutik mah kunyin. Lawanna sakitu gede da teh tenang wae cenah mah. Paeh geus demi neng. Beuh budak. Eta kasanggilan ka awewe geus kos itu atuh komo ka agama di Indonesia mah. Jehe parangsana. Asal nyaan nu ngagerakeunana ulah puluya peleye. Teruji kadeles 1 kali, 2 kali, 3 kali. Kata kurang doakan mudah-mudahan Habib Lutfi panjang umur, mudah-mudahan Habib Rizik panjang umur, para habaib anu bebeneran dibere panjang umur, kiai-kiai anu bebeneran berjuang dibere panjang umur, anu teu bebeneran mudah-mudahan dibalikeun hatena supaya bebeneran. Nyaho. Eta tinggal ngadoa bae urang. Teh siapa Indonesia sangat siap lawan diperangkeun teh sangat siap sebab naon nu ngadahar paku geus loba golok di kieu-kieu rarompang golokna panah kunyana dikitu-kitukeun hiber sorangan nya bener nyaho teu Indonesia buar kamonesanana puara jasa aya jawara ti Madura huluna dipotong kunyana sorangan kisah ditempelkeun deui berarti aing mah anti paeh sakieu. Sieun RRC ge boy mah teu paeh-paeh. Encan Banten meng pelehe. Weh kikituan nu muncul greget ja aing mah. Ih, cenah jawara. Ulah ge greget, atuh cenah lain kiai, pan aing mah lain jawara. Kiai sieun teh ulah nanya aing. Di Banten eueuh dongengna nu ka Jakarta maksudna eueuh kadenge kumaha kadar itu mah kadar itu loba dah tembakan emang dari tembakan kudu sniper tembak sniper malelengsong ulah dikira tapi berizikeun tembak set belok aya deui kiai di Banten tembak set kena tapi teu paeh begitu kena naon ieu ateul amat cek hebat kan dianggap ateul kunyana dibalikeun deui ka ditu teh kena leungeunna polisi kena leungeunna kurang Banten ulah dikira eta gan teu dipublikeun begitu kena ka ditu teh cekel kunyana naon ieu dikieu-kieu kunyana sia balik deui ka dikadukarbogana sat kena polisi ngan teu dipublikeun mah bang orang Banten kumaha lalagaan sia jeung aing. Tah ya kos gituan orang Banten teh. Sakitu ge ku aing encan diundang Gunung Karang. Aya orai sia di ditu. Aya angin dia di ditu. Ujian aing teu kudu perang. Ngandalkeun angin Gunung Karang kemudian malodar dia. Tah. Ieu di Indonesia asal dilarang dakwah deleukeun kiamat ujianna di Indonesia. Ulah disangka ku ari teh ulah diasur-asur lantaran keur menunggu mun cara keur lapar asal diasur-asur atau geus membabi buta ujianana. Naon eta cenah kiai sabilillah lain hutang ambal aya. Geus ira perang emang udan teu kabayar ku aing mending perang cenah teh. Lah negara kos kieu pan sia baju kos kitu atuh meunang moal gajar ulah nyarita ganjaran kieu lah pokona mah parima asal beres utang beres
siapa gitu. Nah, tinggal aya pamimpin perang enggeus, masyaallah. Diuji kamari ku Habib Rizik, nyaho. Udah dibayar jelema ngaluarkeun duit sorangan, sanajan suuzon dari pihak-pihak lain bahwa ia ada pembayaran teh nyahoan jana. Pugu korban gamehan. Hayo, ongkos segala rupa. Wah, kaburas-buras aya nu untung diburas. Insyaallah kan. Bahkan nyana ngarep-ngarep iraha demo deui. Maksudnya naon mengaji demo geus pokona kula mah demo naon teh mana penting mah 2 karung bae sia teh mah kitu deh heran teu nyaho motif nanya nama. Nah ieu kakarak awalan lamun geus naon kitu ada sabilillah Indonesia mah asal dihudangkeun bae perang luhur agama lamun menang eleh surga. Nah emang aing tilok salat kiai nu tilok salat ge lamun urang terbunuh di medan laga surga dilalaga ku kiai na sorga lah geus aing mah geus pokona oke ngadahar ekstasi lah kiai cek jalan teh sampai serem sia udah pernah ngadahar ekstasi goblok loba jasa digigireun imah cek jalan teh ekstasi malu segala sabu-sabu kook teu dimanfaatkeun mending pake perang itu kiai na ondo deh geus hakanan usia perang maju campur-campur di Indonesia dah. Indonesia Jawa Timur Islam lah pohara, Jawa Tengah Islam lah pohara, Jawa Barat Masya Allah karim ulah-ulah ya naon ayah kamari orang Purwakarta teh anu nyana ngadengungkeun soal suara Islam kajajaden Islam naon karena kajajaden teh ih siapa kajawe bukan nyaho cicing naon Sunda Wiwita Samburaut tuh kakarak siapa geus bere we ku aing bener-bener aing Samburaut Samburasun siapa tuh menang teu ditoseran asal ditoseran bae haju bae kos main poli bae kudu aya toser siapa. Nah iya kos kitu bae ge asal ditoel mun kiaina bae kamari teu politik mah lamun kamari kan geus toel serang atuh jeung beak Purwakarta aja ngan kiai ka politik teh urusanna lamun geus kadeuleu urusan agama pangeulana anu endek mawa pedang ka ditu tilok salat izinan cenah kula kiai cenah asal diizinan bae ku kiai sia sok salat tilok kula mah sakalian di Indonesia puara jasa insyaallah karim. Nah iya ulah coba-coba komo Banten mah Banten kadeleuna kulo limis becara ricing mancing yo lamun geus toel agama dihina mana nu ngahinana toh kumaha emang jaing mah teu nyaho emang darian nyaho gitu atuh mah kan ulah mancing bae ye atuh mancing ya aing mah teu nyaho lamun nyaho mah awas jingkir sia aing sorangan Banten tah nyawa eleh nyawa menang ji asal ditoel bae kumaha kitu Banten siap naon ieu nu diajurkeun teu nyaona naon renganannya datang-datang naon nu diajurkeun bae urang Banten mah politik teh nyaho organisasi teh nyaho diajak gelut atuh siap cenah mah ye Banten parangsana tinggal aya pemimpinna nu bener masyaallah karim Indonesia didaharti tetap baik menunggu agama dilecehkan awas teh engke bakal luhur agama teh li zuhuril muslimin persaingan ketat anu luar biasa berbagai negara tapi teu pernah surut dakwah Islam di zaman Pak Harto kurang kumaha orang dipersempit ketika aya dakwah kudu laporan heula ka Kapolsek lantaran besi ngahinakeun pemerintah besi nyacina pemerintah tapi tetap baik kiai makin menjadi-jadi sakedeung lapor jana ka Kapolsek kadituna tidak usah cak kiai sepakat cabeh kita dakwah tidak usah lapor kepada Kapolsek siap terus dakwah Kapolsek kebingungan hiji dua ditangkap awas ya sia isap tahan ke Kapolsek goblok sia aya sabaraha personil sia ayo sia ngadu jeung rakyat kabeh cak Kapolsek udah ayo ntar gua cabut priwit lu eta ke zaman Pak Harto sok inget tante urang aman Pak Harto langsung instruksi ke Kapolri bagaimana ini kok makin menjadi-jadi kiai
Kiai mah cak Kapolri tak untungna Kapolri lain secara Kapolri nu ayeuna nu baheula mah bisa menasehati presiden. Pak, Islam di kita jangan suka disundut-sundut. Apa itu sundut-sundut? Diasur-asur. Apa itu asur-asur? Ya, Bapak bagaimana sih? Itu yang suka kalau apa namanya itu kalau hau tuh hau. Apa itu hau? Kapolri dah orang kampung. Iya, kalau pakai song-song begitu, fu fu fu. Apa itu song-song? Aduh. Nah, Kapolri nu baheula mah nganasehatan, udah biarkan. Cuma ngomong dia dakwah. Kita perhatikan, bebaskan. Nasehat Kapolri, langsung ke wakil, langsung ke presiden, duduk bersama. Oh iya dah, cabut kembali, aman masalah. Kiai mangan sakadar dakwah di meja, kiai mah dakwah dengan sakadar di podium, di pudoli, ngurus dakwah. Saudara, balik amplop beres. Selesai. Oh, cakap Polres. Segitu, iya. Ya udah dah kalau gitu mah udah. Cabut. Nah, engke Islam bakal luhur li zuhuril muslimin alam kalah. Kok bisa kalah itu? Engke bakal nyelusup ke tubuh negara. Ke birokrasi di Amerika. Urang teu kanyahoan. Kamari presiden teh saha? Kuari saha? Urang teu jawab. Aya nu nyusup di parlemen. Kuari ge sarua bae di Amerika teh mah nyusup. Islam sangat nyusup di parlemen Amerika. Makanya Islam tetap baik dipertahankan. Inggris sarua bae aya di parlemen. Jerman, Prancis ngan nyana lonondokan teu kanyahoan. Presiden nu kamari urang teu nyaho saha aslina. Terus di Indonesia geus puguh. Terus kajen teh kerusakan kumaha ge tetep bae mesti aya orang Islam nu naik, ulah orang kafir runtuhkeun Ahok besi jadi wakil. Kuari silakan wakil dek di PKB, dek di P3, dek di PDI, nu penting Islam. Ayo. Kan eta ngaranna nyelusup set bae. Ulah sampai ka terlena engke ka dituna supaya rapi ieu negara. Nah, lamun geus nu terpilih, coba di partai nu terpilih saha? Neangan kurang ajukeun Haji Pendi. Ajur negara. Ajur negaranya. Tita daragang karung wabah. Waduh, budakku. Karung, jieun baju cek nanti gitu. Mau tidak mau, kalau kita mau ke luar negeri, goni jadikan jaket. Wah, iya mah demo, bunuh. Masya Allah Karim. Nah, iya kan bakal ya caritaan Kangjeng Nabi li zuhuril muslimin alal musyrikin, mengalahkan muslimin terhadap musyrikin. Kan ngelehkeun kitu teh lain saeleh-elehna kan berarti maju organisasi Islam, maju partai Islam, berarti kan nyusup di parlemen. Nah, lamun teu kitu kan dek di mana majuna kos kuari urang ieu lemah lantaran di luhurna teu gerak. Lamun di luhurna gerak di DPR pusat, di MPR lantaran loba nu barisa ngaji atau mantak naon gerak, urang ge ka bawah lantaran kamari teu gerak biasa bae tam. Engke payusolihu ila samati awamin, maka damai ngajakan damai raja nu ngaran Domaroh anu jana hobi peperangan geus puluhan ribu umat muslimin terbunuh, tetapi nyana terkalahkan pamorna, terkalahkan sinarna, akhirnya jana ngajak damai gugus teu kuat. 7 tahun mengajak damai. Jadinya Imam Mahdi mempersilahkan ciksa kalma lain Mahdi golongan muslimin iya perdamaian Mahdi nacan diturunkan, maka siap damai dengan catatan kafir ikut aturan-aturan muslim bak bayar diat ayati wahum sagirun nyana dae lantaran geus teu aya kekuatan. Jadi berarti kesimpulan anak sebelum Mahdi datang bakal jaya heula Islam. Kesimpulan gitu. Bakal jaya heula Islam kajen kumaha. Moal bisa dibelung. Ilmuwan-ilmuwan di Amerika kuari keur memikirkan bagaimana Islam jaya. Di Jerman, di Prancis, di Inggris, di Belanda,
eta negara-negara kafir memikirkan bagaimana Islamnya. Mata khuruj disebar. Tah Islam khuruj teh nu nyarieun masjid di Perancis, di Jerman. HTI disebar. Termasuk NU disebar ngan eueuh anu nyarieun masjid. Eueuh nu nyieun masjid besok gara orang baca tuh. Di Perancis masjid-masjid di khuruj, masjid-masjid di HTI, masjid-masjid di organisasi-organisasi Islam di Mesir. Nah, iya NU mah organisasi terbesar, tapi henteu aya seperti kos kitu. Ngan dakwah mah terus dakwah. Ngan dakwah nya nama asal. Kumaha cenah oke, henteu kudu diomongkeun. Cak di luar naon saya tak? Hubungan siang aja di luar. Ya tuh kan memang kami nyana-nyana geus. Kayak ini nanyakeun, ulah dijawab dak. Wala yabghaliru min hurmatun tetep ke bangsa Rum kemuliaan kemuliaan geus ina wahum shagirun nya anak kudu manut aturan Islam jaya Islam bakal tijinja wa yukassiruna lahum as-salib salib gereja-gereja dihancur-hancurkeun kuari mah dibangun kuari nu hararese ge hararese panggilan kiai-kiai bere duit akhirnya minimal cicing panjana diurang dah nu penting terus engke hancur sumayarjaul muslimun ila dimashq tuluy muslimun balik ka Dimsyq Syria pusat engke bakalna di Syria pusat Islam bakalna di Syria mata kuari diacak-acak ge urang mah teu nyaho sejarah Yahudi ngancurkeun Syria supaya ulah boga kekuatan tepung teu karuh kiai ditembakan tepung teu karuh ongko perang nu diperangan naon kiai jadi sasaranna kos diurang nu edan datang ka kiai je naon atuh nya nu hayang jadi raja urang nu didatangan ku nu edan eta mah motifna bae kos kitu di Syria mah tembakan masyaallah karim aja kumaha ngeri henteu biasa bae geus aya tulisanana di Lauhil Mahfuz masalah urang bae hayu bae gerak cuman atuh tetep bae urang mah negara urang supaya aman negara orang supaya ulah ekses ulah dan hayu berangkat sebab orang lamun teu dakwah Kristen dakwah Yahudi dakwah pambalayah kuari anak buah Yahudi di Indonesia masyaallah karim atuh terus bae dakwah urusan ka dituna nyanggakeun ka Gusti Allah tetapi sakieu mah geus pohara di Indonesia mah lain lalagaan ningali lamun buludan pohara masjid teu muahid wah padesak-desak keheula kieu masjidna sagede kumaha 5 meter kali 5 meter paingan rajaban beh keluar di mana cenah ngayakeun di musolana 12 kali 5 pantes sama keluar urang dinya da begitu mahi tapi teu kitu lain lalagaan beh pohara sadajan hayang berkat wasallam geus ieu perang di medan laga panggilan iman nu paling hese mah perang nafsu. Urang hayang jadi waliullah teh aya sababaraha daerah nu kudu dilewati ku urang. Aya 7 daerah nu kudu dilewati ku urang. Lamun encan melewati 7 lembah, 7 jurang, mal diangkat menjadi wali, ka jadi hukum mah 7 jurang. Jurang kahiji, kadua, katilu, kaopat, kalima, katujuh. Nah di 7 eta lah dibentuk ku Allah jadi wali Allah kakasih Allah. Deuk saha bae? Mungkin pedagang, mungkin pemerintah, mungkin kiai, mungkin kitu santri asal melewati 7 jurang nyana berarti diangkat jadi wali. 7 jurang berarti kan kudu pengorbanan. Jurang kahiji kiai, jurang kahiji, jurang harapan jeung kahayang hawa. Eta bae jurang kahiji bae eta. Geus mulai gide urang. Titah puasa bulan Ramadan mah fardu, encan sakumaha. Tapi titah puasa Rajab sunah kan ieu. Boga pikiran kieu, lah sunah ieu kan kitu kan. Kan kitu teh. Terus ya seri kan? Emang teu karagap aing. Jauh dah. Eta kakarak jurang hawa. Geus, nu puasa encan pugu. Dicek heula ku Gusti Allah. Siap puasa mah puasa, tapi kan mata mah teu dipuasaan Gusti. Ayo siap. Mata mah encan, berarti kahayangna kakarak tidak dahar nginum jeung jima doang.
eta masih kuat tadinya. Tetapi mata maka can-can dia puasan hawa tangara kahayang harapan kahayang eta jurang pertama. Teu meunang manggi nu baheno. Make tiung tapi di dieuna beulah kadeuleu jasa. Insyaallah sabelah susu nongtot. Sial teh goblok awewe mah sok anu kitu tolol. Atuh cek urang masa kalian make tiung ngrapatkeun bae henteu. Laman curik beureunya namanya. Mending nu ngorakene mah ieu kos urang. Eta si eta mah geus kolot. Teu kicep. Teu kicep sakumaha maca alif lam mim gitu. Malaikat ge heran. Di maca Quran sia aja mah heuai bae tapi lu eta teh heuai. Berarti kan hayang harapan jeung hayangna gede-gede. Can deuleu baju-baju, can deuleu makan, can deuleu kendaraan. Putuskeun ka hayang harapan. Itu be Allah. Eta jurang pertama. Eta jurang pertama bae geus sakitu tah. Geus ampun. Sarua jeung ampun. Ampun kajeun teu jadi wali. Eta emang urang nyebutkeun wali, Mola Hasanuddin wali, Syarif Hidayatullah wali. Gitu Raden Patah wali, Sunan Rahmat wali, Sunan Kalijaga wali, luar negeri wali. Luar biasa perjuangan anak nu mantak ti dieu ka Maroko, ti dieu ka Turki, ti dieu ka Uzbekistan, ti dieu ka Baghdad, ke mancanagara, Mesir, atuh waliullah nu didatanganana. Beuh, ahli Allah anu geus ngalepaskeun ka hayang. Eta kakarang jurang kae. Jurang kae urang geus kuat. Urang geus kuat jurang kae. Urang mantak teu kuat teh ka nyawana kumaha cenah kiai? Kieu. Ye badi. Sabenerna mah babari. Kuari mah ku Allah dibere babari. Ja urang hayang kendaraan, ja kuari mah asal aya KTP bae sakeuna. Heja babari sakeuna. Kapan niatna ge Allah Maha Uninga ieu lah. Mbah budak make tauhid sagala. Ieu mah lah ngeureudit ge jang ngaji ieu. Cak Allah teh maning teu ngaji sia. Maning teu ngaji coba kuat mana? Bohong eta jelema hayang boga motor ngaji haju ngeureudit bohong. Lain ngajina mah ngan saminggu sakali, ai eta nu genep we. Pake naon ku dia? Kahayang ye urang harapan jeung kahayang hawa ngaranna jurang pertama. Masya Allah karim puasa ku puasana tapi geus ngahayal we ti barang keneh karak hudang doang geus bebeja ka pamajikan neng bonteng suri mah kan kuari karak hudang can ngising-ngising acan geus aya rencana tolol. Padi teh puasa teh deuk tapa tapi rencana sejuta rencana. Masya Allah, ai eueuh bonteng suri mah kalapa ge eueuh salah. Salah campuran ku roti atuh gitu. Meuli eta naon kadang-kadang sirup. Geus. Nanya-nya jam 5. Geus, Neng, geus. Ai kopi mah ulah ditinggalkeun teh mah karesep. Geus 2 tah. Atuh ya. Deuk kumaha aya puasa. Nah, ieu tah jurang ka hiji bae hawa. Encan jurang ka-2, jurang ka-3, jurang ka-4, jurang ka-5, jurang ka-6. Nu mantak jelema carang nu diangkat jadi wali. Lantaran jurangna aya 7 jurang. Jurang kahiji hawa, geus dipotong letter bae. Ulah aya kahayang selain perintah Allah titik. Ulah aya kahayang timbul ti diri urang ulah aya. Ulah aya kahayang selain Allah. Ulah aya harapan kahayang selain Allah. Geus eta urang lamun deuk buka teh mah. Ya Allah ya Rabb, ya abdi buka sanes kahayang abdi Gusti. Tapi ieu urang dapur pamajikan ngaya-ayakeun tetep abdi insyaallah diperintah ku Gusti titah buka. Abdi rek buka sesuai jeung perintah Gusti bae supaya aya tanaga jang salat ka dituna. Seripit. Tende. Lokot deui. Siripit tapi peweh. Geus beak rujak, geus beak kopi disiripit deui bar. Ayo teh manis. Terakhir mah tuh teh putih biasa.
Atau teh lain niripit tuh kos gitu. Ieu keur carita, tapi emang urang mamakomna syariat hayu bae. Ieu mah keur carita nu mantak jelema diangkat jadi waliullah lantaran jurang pertama Hawa. Galengitkeun Hawa emang kumaha? Hiji be ka Allah. Masyaallah. Pohara. Jurang kedua jurang cinta. Ulah aya nu mahabbah. Jurang kedua ulah aya nu dipake ka cinta selain Allah. Hiji dik di ka Allah, Allah keur mantak jurang-jurang anu 7 teh fokusna ka Allah. Eta tadi jurang hawa nafsu eta emang kumaha gitu, teu berat-berat. Lamun lain urang tafakur jeung riyadhah mal bisa. Tafakur heula. Tafakur riyadhahan. Riyadhah teh ngajar nafsu. Awak geus sabaraha taun sia ngadahar daging. Jakos kitu bae kan. Sabaraha taun sia ngadahar panggang hayam. Jakos kitu bae kan. Teu bisa sia napaan daging jeung panggang hayam. Wayahna kuari. Anu kamari maneh ngeuneunahan daging, sop, opor jeung sajabana. Kuari mah kuari dikaollokeun ku sia geus kolot. Sok geus sabaraha taun sia ngadahar rujak. Ayo. Geus sabaraha taun sia menikmati kopi. Geus sabaraha taun sia menikmati kadaharan-kadaharan wayahna. Tapaan ku sia riyadhah ngaran, tapaan. Dina hayangna. Sok saeutik-saeutik nu kamari mah kudu ngadahar nginum kopi teh sagelas, geus kuari mah setengah gelas. Ke sajam setengah gelas deui. Ke sajam setengah gelas deui. Atuh teh mah saember. Sia mah tapana sakali. Tah, lamun urang teu bisa napaan ngariadohan atuh moal jadi wali-wali. Moal jadi wali. Setik moal bisa sekaligus moal jasa sekolah ge kelas 1 kelas 2 kelas 3 datang ka selesai. Atuh sarua ieu ge. Nu tadi da urang ngopi gelas cuntang podeh cuntang gede. Nah, kuari cuntangna ganti. Nu rada letik. Rada letik kuari geus bisa ieu. Cuntangna ganti deui nu letik sekali. Kuari geus bisa nu letik teh. Nu letik cara di Mekah teh tah. Nah, cangkir nu di Mekah ngan jajarkeun 5. Udah kira hari adona balik deui aya leutik wadana loba mal beres tala teh dinasehatan ku urang moal bisa-bisa jurang pertama eta ya Allah ya Rabb ulah jurang kadua lanan mahabbah jurang kadua mah geus leuwih spesifik deui leuwih mengkerucut maksudna sebab ulah aya nu dipake ka cinta selain Allah beuh pohara jasa ngan meureun hese lamun guru aya guru mah kan aya kieu atuh carana ieu kieu carana nuturkeun cara-cara ti guru mantap kudu mursyid mantap jelema norekat guruan geus moal wusul ilallah wusul ilal bupati ka jeung kumaha wusul ilal gubernur norekat ongkoh proposal ongkoh atuh pantoja iya antara torekat jeung proposal kudu masuk hayang seuri kiai anu mah norekat cenah hebat ngorakeun ge oh jeung bener ai praktek kadenge beuh ieu cenah ieu pesantren anu masyaallah kiai tah tanda tanganan ge ji paneta mah torekat tai pedol sero cenah aya di torekat mah jalan khusus dulluni ala aqrabit turuq ilallah tuduhkeun abdi pang deket-deket jalan ka Allah coba ai jalan syariat mah jalan jauh milipit jauh kadang-kadang teu datang ieu mah hayang jalan anu lurus ka Gusti Allah cik coba engke aya guru mursyid nah carana aya 7 jurang nu kudu dilewati jurang kahiji hawa kahayang jeung harapan coba kumaneh kudu dilewati eta carana dituntunkan urang ngadenge ngaji kieu mah boh hese amatnya tapi kan kiai anu jang ngopi bae kiai anu ja biasa dahar kiai anu ja biasa berarti kan bohong tah ieu teu boga guru mah kan hese dirobahkeun ku urang kolbuna tak hirup di dunia tetep bae kapanggihna jeung jelema jeung dunia tapi kolbuna anu dirubah-rubah ieu lamun eueuh guru hese. Nah, ieu merangan hawa nafsu bae ge pohara jasa tah. Lamun tadi Kangjeng Nabi ulah aya damai jeung kafir, matak naon urang ge ulah aya damai jeung kadaharan. Geus aing musuh jeung sia. Musuh aing jeung sia. Ka kopi teh moal aing. Kopi kan ngomong emang kunaon? Beuteung aing mah. Sa kopi teh dari ka Allah. Mun teu mah atuh nginum aing ge.
ke cak kopi emang kopi itu ngomong aing musuh jeung sia daging sakumaha Kangjeng Nabi damai jeung kafir perang Kangjeng Nabi jeung kafir adu kekuatan aing ge musuh sia jeung daging perang aing teu hayang aing daging kan ngomong kamari Mang Haji mengkonsumsi kula cak daging teh kok kuari eureun darah tinggi aing cenah ka Allah nomor 2 ka Allah mah seri dagingnya seri aya ngancam aing panyakitan aing nu hebat makan lain gitu tah hayang aing ka sia daging emang benar aing dek menuju ilallah emang aing musuh Allah musuh sia ira aing ngamusuhanna ka sia cak daging teh sia di dahar ku aing perem atuh teh mah urusan mata sia cak daging teh bubu gara-gara sia atuh laloba teh ngadara teu bisa aing asal ngadahar sia hayang loba bae atuh teh mah Mang Haji nu salah ngas indek sia ka itu goblok karak diancam geus daging asal kapange jeung urang merengket we bung aya Mang Haji eta sieun aing cek nya teh Mang Haji eta aing sieun cek nya geus aing dibantingkeun ka sungut bung aing tah emang teu ngomong eta daging urang mah teu kanyawan engke geus jadi ahli hakikat bakal kadenge Kanjeng Nabi nginum cak cai ulah di dahar aya racunan ya Allah ya Rabb aya awewe nyuguhan ieu naon ngaranna suku hareup domba ka Kanjeng Nabi paling resep kan disikat dimakai peso begitu dek di dahar ngomong kan daging ulah di dahar Muhammad kula diracun ku Nyi Anu kan ngomong daging teh ngomong udah urang gitu urang geus jadi ahli hakikat atuh ngomong daging teh Pendi enak nih sini makan gua ntar gua sakit perut lu kan urang mah teu nanyakeun nang ti mana saha teh nyahoting beres mencit apaan teh hayam urang mah main konsumsi mencitna maca bismillah apaan teh Islam teh lain nu mencitna kadang-kadang kan kuari mah di pasar teh ngaran-ngaran hayam negeri mah ini teh geus paeh dipencit kotok paeh dipencit teh bae emang aing teh nyaho jasa nu mantak teu hayang gol mah teh ngadahar kos kitu sebab naon ieu nu paeh pencit deui jangan makan rugi lamun teu dikitukeun urang ngadahar bangke kamari ieu kasus eta teh naon ngaran-ngaran ti Australia mencit sapi kudu make mesin jeleg berarti kan di luar syariat emang Yahudi mah kos kitu embung urang meuli daging kos kitu lamun urang hati-hati teu hayang ulah asal daging urang ulah asal daging jaloba keneh daging kebo urang tumpun dipencit ku urang-urang sapi urang jaga awak urang boro-boro dek norekat ieu mah asal daging bae geus wah kiai ngomong-ngomong cenah segala mesin segala nanaon alah yang penting mah urang mah teu nyaho geus urang mah untung teu nyaho ai sia tolol teh coba ulah hargaan awak kurang teh mulya nek berhadapan jeung Gusti Allah rohna boleh diacak-acak lamun aya informasi eta kan lain bohong informasi model kos kitu adapun urusan negara sabodo tapi aing mah kan make Al-Qur'an urusan negara mangga poe nya ngainstruksikeun urusan nyana tapi urusan aing jeung Allah embung aing mah nah lamun geus model kos kitu bae rada deres minuman urang isi pabrikna di mana aju ieu teh naon ngaranna komponenna ieu naon ieu terus aya obat naon gitu ulah urang keur dahaga kitu es buka ces wah tat lek ngaji Pendi keur nginum naon 7 up masyaallah urang ngomongna ge salah aja ieu urang diseri-serikeun teu bisa nya nama pan 7 up tah merekna ge 7 up Haji, mah lain 7 7 up. Alah bahasa batur. Ngaguruan sekarang kan 7 up bae. Urang kampung tololnya. Di Jakarta na teu tatanya. Data ka kuari 7 up bae nya mah. Tah ieu. Kudu ditanya heula ieu. Ieu teh produksi di mana? Di jeuna tina naon? Oh, kawa urang paingan salat henteu khusyuk-khusyuk. Coba urang rada di rialdohan setting kos karari itu. Nah, ieu karak jurang pertama. Sabaraha bulan, sabaraha tahun mun nunungtun cilaka. Kulantaran dihajaran ku zikir, terus disilsilahan, berarti urang teh menuju ke Allah. Aya engke urang dibere teu hayang, dibere acuh, dibere cuek.
Atawa komo lamun geus kieu mah asal salah beta daging teu bagus didahar kurang kautahkeun geus lain deui teh mah geus dijaga ku Gusti Allah. Nah, iyalah ulah damai jeung kafir sebab kafir musuh Allah. Ulah damai jeung nafsu kahayang-kahayang lantaran kahayang nu musuhan ka urang jeung musuh Allah. Salila urang ngagugurung nafsu wal usul ilallah wa nana berat. Tetapi lamun jelema dibere taubat ku Gusti Allah, komo di zaman Wali Sanga mah. Di zaman Wali Sanga mah budak didatangan ku Sunan Kalijaga. Tiup maka la ilaha illallah la ilaha illallah tempelkeun kana dada plek harita kene maca dua kali masyhadu asyhadu an la ilaha illallah siap perang Hindu ke baca kata harita kene maca dua kali masyhadu kok bisa konstitusi syahadat la ilaha illallah anu kaluar di ahli Allah eta teh kapan sinat teu kadeulekan kurang mah sinat tempelkeun ka dieu jadi sinat kan ku ade hakikat kana tempel ke kana cara jadi setri masuk ka dalam syahadat sok aya jelema bacaan la ilaha illallah ku Haji Pendi tempelkeun kana dadana halatul langsung karung ayam karung goni karung apal kabeh sebab tiupanana tiupan kabeh ulah sabarangan Masya Allah karing lamun dina nu kukula geus didongengkeun teh di Lampung aya jelema kitu mawa anak maung dibawa ka daerah Banten eta indungna maung jeung seperangkat mau tetep bae neangan anakna di mana bae tah salampung geus eueuh naik kapal nya ka dieu satungtung encan kapangi mah terus bae tah mau sanggeus datang ka Pandeglang nyahoeun nya nu mana anu maung anak maung jeung nu mana nu henteu maung bae nyahoeun atuh ka Gusti Allah. Di Lampung jelema aya nu mawa anak gajah anakna ditadi ulah-ulah ge ieu resep jasa ka anak gajah karak lahir indungna eueuh paling kujana balik ka dieu ka Pandeglang diteangan ku emana ku bapakna ku seperangkat-perangkat iring-iringan eta emah gajah jeung seperangkat dulur-dulur gajah neangan anak gajah lamun di Lampung mah kan geus naon ulah sok diganggu bahaya atuh imah dirubuhkeun ka di Lampung mah tuh bahaya bahkan disiksa jelema nu nyokot anak gajah tapi ieu mah jauh ka ditu terus bae tapi ka ambe eta ku gajah teh datang ka naon ngaranna pelabuhan tadi itu merak mah di dia Bakauni datang ke Bakauni teu bisa ditahan naik nyana ka kapal datang ka Merak ka Ambeun ku gajah blak mana ka Ambeun ieu horeng di imah ieu buka ayat ternyata malaikat ngambeun kana nu beteungna eueuh dagingan malaikat kan lamun ngambe daging sapi cek malaikat geus ulah dibagi ya bener ku malaikat teu ngambe malaikat teu ngambean ieu ngambean ieu hawa-hawa mantap tu tarihu pamil soim atiabu min dihil miski ye eta angin mambu cangkem jelema nu puasa leuwih seungit tibatan minyak fisik cak malaikat cak Allah cak urang watu bau amban malaikat mah beda matak lamun aya kiai teh diambat bau pamarentah teh imam budak nya lagi heran kikian kan ieu mah kiai pan bau pamarentah duitna malaikat aya bae di kieu catat tambahan urang mata jauh malaikat di Aceh lantaran sisi laut tapi di Garut aya tsunami cai di mana hujan sape-sapeting jages biasa di Garut mah babari jasa Gusti cai 7 kecamatan lain seetik cai di mana mimitina eta cai
ja Cimanuk mah banting jeung gede sakumaha gedena cai masuk ke Cimanuk moal terkenal Cimanuk paling dalam Citanduy paling besar untuk di Jawa Barat bahkan aya sejarahna urang keur waktu di SD dek hujan sababaraha poe ge banting ka Cimanuk mah lantaran Cimanuk mah aya nu 12 meter aya anu 8 meter aya nu 5 meter jero jeung gede kakara hujan sapoe sapeuting maka tampung jasa ku Cimanuk jalain sakali baheula ge saminggu hujan bae teu naon maha kawasa Allah ngebedolkeun cai ti gunung anu gunungna teh kasebut teh Gunung Merapi kunaon timbul cai maha kawasa Allah Gusti ceurik urang ceurik kawasa Gusti tanya sia kunaon ceurik bebene aing balid sudah tesin ka Allah goblok ti mah tambah tolol tah ieu urang ceurik ka maha agungan Gusti ya Allah ya Rabbi masya Allah teu harti kurang awalam yatafakkaru apakah teu mikir pikir geura-geura lamun kurang dipikir maha kawasa Allah ya Allah ya Rabbi nyieun tsunami timbul ti gunung eta mah can sakumaha encan sakumaha lamun Kangjeng Nabi Nuh ku Gusti Allah teh diparentah nyieun kapal cek Kangjeng Nabi Nuh ke cina banjir di mana ke di mana cai keluar ti hau model banyak cai ti hau pan ai hau mah tempat seuneu tapi keluar cai iyalah Gusti Allah masya Allah maha kawasa Allah maha gagah Allah timbul bae ka urang ya Allah ya Rabbi gagah abdi teh menang ti Gusti hirup abdi nang ti Gusti senang abdi nang ti Gusti deuleu abdi denge abdi mun ku Gusti dicabut atuh roh abdi nanaonna nyabutna Gusti dengan cara Gusti nuku muriang teh nuku setruk teh nuku kaget teh nuku hanyut teh nu ragag teh ya Allah ya Rabbi eta mah urang teu kaget maot ku tsunami maot ku banjir bandang teu kaget tah ragag tinggal tanggal kalapa paeh teu kaget teu kaget banjir garut paeh teu kaget ari eta kamari keur nikah pan ankah tuka wa zawatuka binti tetet eta sa calon pangantena qabil tu maut coba kos qabil tu keur eta barang tapi yang serata tu eta keur qabil tu pan masya Allah Gusti Allah geus nyieun ajal ka manusia anu beraneka ragam jang tapakuran urang sebagai hamba Allah anu Allah teh maha gagah jasa jadikeun itibar ku urang fa'tabiru ya ulil albab sok numur yang teu kaget anu kamangkaran teu kaget meragag di tangkal kalapa teu kaget tabrakan teu kaget ku tsunami teu kaget racun teu kaget ieu mah pan keur qabil tu plek ya kumaha coba ternyata mah lain masya Allah jarang terjadi maha kawasa Allah ta idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun wa talat Allah bidana tafadu wa khawfan min jalalillah wa qudratuh rembai cai mata minuhan pipi cara Kangjeng Nabi Adam datang ka jadi kali urut cai mata Kangjeng Nabi Adam Siti Rubayatul Adawiyah teh di dieuna tah aya tanda ka dieu urut hudang kadang-kadang ceurik tengah peuting we aya tandaan ka dieu kos aja pede mun hudang teu dari isuk-isuk tanda sok beuneu poleca ieu papadot aya jelema lamun tafakur zikir ceurik anu nyaho dirina ka Allah kolbuna kerdi ka Allah kan ruhna kerdi ka Allah kan cerik bakal iuhan di payungan ku payung Allah iku hadis wallahu a'lam bissawab Bismillahirrahmanirrahim wal khamisu inna Allah ta'ala
usatuhun Allah ta'ala wasofa kunyibatan ya Allah ditaja jannah yang penduduk surga betufailiyah kalawan sipatif bagaulihi kalawan dauhan Allah azza wa jalla wa yatufu alaihim wildan mukhalladun wallahu lam bimuradi lan nidr alaihim ingatase ulaikal muqarrabun atawa sabiquna sabiqun wildan opo pirang-pirang bocah mukhalladun kang den langgengkeun kabeh wa biqoulihi ta'ala wa biqouli azza wa jalla lan kalawan don Allah azza wa jalla yulmanul lahum ka'annahum lu'lu'ul maknun lu'lu'um maknun iku pirang-pirang gula melau tetep kadue muttaqin ka'annahum kaya satuhune ya gula lu'lu'un iku intan permata maknunun kang den cepuki masya Allah manusia di mana-mana ibadah kepada Allah berusaha yang dekat ke Allah micenan dunia duniaan jero hate makhluk rentulan makhluk di jero hate nafsu nafsuan di jero hate setan setanan jero hate bening bersih lamun geus bersih jadilah tiflu nyanalah anu sok hiberan menjelma disebut insan hakiki ruhul qudsi. Nah memantap dengaran ruhul qudsi tasanya Nabi sallallahu wasatanya tatamita azal jannah penduduk surga anu sok melayani ahli surga bitufailia mitajal jannah penduduk nu sok melayani pelayan digaranan tufailia tifliyah dengan Allah wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun diritu nama sabiqun al-awwalun diritu nama ashabul yamin ashabul shimal kabladina ta sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin kadina ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun masyaallah ahli surga ulaikal muqarrabun jelema anu dedeketan ka Allah deket sehingga menang prioritas ti Gusti Allah sub ka surga yatufu alaihim bakal ngideran di saidring ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im saha wildanum mukhalladun budak-budak anu langgeng budakna teu ngolotan teu ngoraan masyaallah mukhalladun teu ngolotan teu ngangoraan sakitu bae pikir seped pelayan anu encan manjing baleng tapi budak lain keur mejeuna resep kadaya ku urang lamun teh mah kumis bulu jarum pada isi eta mah buluna geus bulu naon meureun yang bulu jarum mejeuna resep urang neuleuh di Madinah we di Madinah budak kakarak bulu jarum teh ya Allah kula mah sok ngabayangkeun komo Kangjeng Nabi cacak budak Arab da bagi kepikir resep jasa resep jasa deuleu diwir bareureuh irung mararancung bulu mata bentik kulit mani putih rambutna ya Allah ya Rabbi rendengkeun jeung Habib Rozak ya Allah nah eta kan urang deuleu budak-budak itu resep engke teh bakal di akhirat urang dilayanan kuildanum mukhalladun ya Allah urang asup ka surga pelayanan nu karasep kasep lain lalagaan kasepna
wildanum mukhalladun yatufu alaihim. Kebutuhan naon bae padahal teu perlu kitu di sorga mah, tapi eta mah supaya bener-bener jadi kanikmatan anu hakiki. Anu hakiki aya pelayan-pelayan butuh diurutan, butuh hayang naon dibawakeun, urang hayang ngobrol aya dan lain sebagainya, dihibur urang teh lain ku bidadari wungkul tapi dihibur ku wildanum mukhalladun. Ari ieu saha wildanum mukhalladun teh saha? Wildanum mukhalladun teh eta teh ruhul qudsi urang anu kuari urang ngabersihan awak plek 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 kolbu plek 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 timbullah ruhul qudsi nu waktu di dunia nyana nu selalu ka Gusti Allah, nyana anu selalu mere pencerahan ka urang, nyana nu nungtun ka urang ngahudangkeun urang di tahajud dan lain sebagainya, seakan nyana batu urang padahal diri urang. Aneh kan? Aneh. Atau aneh gak siapa kos gitu. Kayak kieu ya kira-kira. Ya awak urang bersihan, tek bersih. Lamun geus bersih tersingkap pemandangan nu ieu eueuh. Tersingkap pemandangan nu ieu eueuh. Kaget urang kikian ieu naon ieu kikian urang. Masya Allah urang kayak gituan oh bisa kade cak babaturan urang saya kayak gituan susu gede. Aduh kaget ya Allah, tersingkap pemandangan nu ieu ngaranna dibukakeun hijab. Muka siapa? Hanya manusia tertentulah nu dibukakeun muka siapa? Nu kasyaf. Atau dibukakeun meja ieu mah eueuh. Ieu mah wujud ba'dal Adam. Aya sabada eueuh aslina mah. Eueuh ieu mah aslina mah. Jadi ieu mah zillun, kalangkan. Disingkapkeun bala tlak urang teh kadang dibere ningali Baitullah, urang kadang dibere ningali Lauhil Mahfuz, urang kadang dibere pemandangan-pemandangan anu hese nyaritakeun ahana, tergantung kumaha Allah merena hijab dibuka. Masya Allah. Nah contoh ieu lamun ieu imah geuting ditutup tak tutup, mulai isuk-isuk dibukaan jendela sinar matahari isuk-isuk nyorot di daerah orang makan di daerah orang mah asa biasa baik. Coba cicing di Cipanas, coba cicing di Cianjur, maksudnya cuaca isuk-isuk teh sorotanana beda set ke jendela sebab daerah tiis. Begitu masuk berbagai lawang, berbagai jendela cahaya matahari tet nu tatadina ima poek kemudian asup sinar di berbagai selak-selak nu aya di jero imah naon bae kadeuleu, jarum kadeuleu, paku kadeuleu, motor mobil kadeuleu, di jero imah urang kadeuleu kabeh set. Eta teh ku sinar matahari. Sinar matahari teh ciptaan Allah. Kuari urang deket jeung Allah. Allah nyiptakeun matahari bae sinarna lamun geus nyorot ka deuleu kabeh. Atuh kumaha Allahna? Bukakeun hijab urang. Teku ku bersih-bersihna ieu kalbu bagaikan diibaratkeun imah bersih. Cahaya matahari ka imah kasorot ka deuleu kabeh. Hate urang ibaratna imah kuari bersih kasorot ku cahaya ilahi. Masya Allah. Ka deuleu kasorot set. Naon bae ka deuleu kos kaca hate urang teh. Naging selang kabeh kadeuleu daun bae kadeuleu. Ya Allah. Ieu teh kadeuleu. Eta teh naon eta? Eta teh gara-gara ruhul qudsi. Insan anu hakiki eta. Kana ieu aja pen di mata mah jejelemahan. Jejelemahan tah mah. Nu direngge-renggeun jeung kamang-mang teh adik kakak. Jejelemahan. Urang teh kabeh jejelemahan. Lain jelema asli lain. Jelema asli kabehan lah.
sabagian kurang kita jadi jelema asli bah caang hatena teh katempo kabeh. Nah itu contohan naon eta teh bisa menjelma plek Bisa ngobrol tadu eta teh tah guys lamun urang na di dieu tapi kadang di Mekah aya jelema na di dieu tapi kadang-kadang di nu ngora aya emang di Dunggara mah juri gorengnya. nah iya gambaran Al-Quran Wa yatufu alaihim wildan mukhalladun eta teh ruhul qudsi menjelma jadi wildan mukhalladun atuh ngalayanan urang ja urang eta teh urang teh geus jana moal ngalayanan sasaha lamun eta ruhul qudsi urang atuh ka urang diciptakeun ku Allah sakumaha hayangna urang loba aya hiji aya yang dua aya dudina ge wildanum mukhalladun mantap dina eta surat waqiah dina surat yaitu Tur gilmanul lahum ka'annahum lu'lu'um maknun innal muttaqina fi jannati wa na'im kabla dituna gilmanul lahum kaditu muttaqiina teh fisururin nah haju mabok dan lain sebagainya make arak surga aya gilmanul lahum ka'annahum lu'lu'um maknun seakan gilman eta adalah mutiara anu terpendam mutiara anu tersimpan ku bagus-bagusna hebat jasa eta mah gilman eta teh gulam-gulam anu tadi teu ge sarua jeung gilmanun mukhalladun langgeng ngolotan moal ngoraan moal ngalayanan urang emang nu urang kuari sakumaha urang mata engke kasepna beda-beda lamun urang istimewa jadi kutub rabbani atuh kasep jasa lamun urang ngan sakadar jadi abal kasep lamun jadi tu kasep juga terus kabladina lamun urang jadi solihin eta ruhul qudsina biasa-biasa bae ngan makin hari engke makin kasep makin kan maka rasuk kabeh ngan waktu dijelmakeunana sakumaha kebersihan hate urang kuari kasuk kitu eta ieu lah wildanum mukhalladun masya Allah gilmanul lahum ka'annahum lu'lu'ul maknun nah waliullah sorangan be rame jero hatena lantaran jana ngobrol hasilnya apa? Mujahadah, muhasabah, tafakkur disertai dengan zikir-zikir eta teh bakal menjelma hate teh rame di jero hate teh rame nafakuran engke bakal jadi Allah kayak di Quran itu ayat nu tadi teh ayat nu tadi awalam yanzuru fi malakutis samawat bakal jadi Allah terrasaan urang kunaon eta diinzor ditafakuran ieu mun teh jadi Allah kumaha tuh jadi manu aya mah eueuh hakikatna mah buktina engke kiamat dirusak kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram ayana teh ku gara-gara aya Allah bukan ayana teh ku sabab aya Allah dan ngomong-ngomong kos kitu teh tah ngomong hese jeung budak leutik keluar geus tina asli na tauhid keluar geus hese nyaritakeunana tau kos kitu mah sebab keluar tauhid bahkan teu meunang kos kitu itu beurang biasa bae tauhid asli nama tauhid TK wujud kita mbako didalilan beres tapi emang geus perasaan mah geus datang ke perasaan lain timbul lah ieu wildanum mukhalladun gilmanul lahum ka'annahum lu'lu'um maknun wasadisu wallahu a'lam bishawab.